anu aneh dina tahun ieu urang Padang di ditu nyana keur cicing di sisi kali tiba-tiba menemukan satu keindahan batin seperti kesurupan nyana terus-terusan kadulurna antarkan saya ke Cilongok, antarkan saya ke Cilongok. Dulurna bingung, Cilongok itu mana? Padang kan ieu mah. Antarkan saya ke Cilongok. Lantaran seperti kesurupan, saudarana langsung nelpon ke Jakarta. Di mana itu Cilongok? Cilongok itu kalau enggak salah cek dulurna itu di Pasar Kemis di Tangerang. Ada itu Cilongok. Coba diceklah ka dia aya. Nah iya terus-terusan di Padang teh bawa saya ke Cilongok kesurupan anak. Lantaran teu katahan dibawahlah ka dia ke Cilongok. Kula mantes gariung balik jam 12:30 nyana nungguan di dinya. Masih kene seperti jelema kesurupan tapi lila-lila trek cager. Begitu cager saya aya ada Cilongok ya. Iya. Masya Allah, memang mau ada apa ini? Dibejakan mau ada haul. Haul siapa? Haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Langsung nyana cerik. Berarti saya dari sana ke sini diundang oleh Syekh Abdul Qadir. Sebab saya tidak tahu Cilongok tapi saya kesurupan caknya. Tapi kesurupan, tapi kemarin diharap asana kesurupan kabeh meureun. Ja beda kadeleuna bangun harengesan jasa. Sebab ieu ke bos 19 di jam 7 beak. Lamun lain kesurupan naon. Masya Allah. Di Padang datang ke dia, di Madura datang, di Jawa Timur datang, Ploso datang, terus Jawa Tengah. Komo orang dia nama sekitar Tangerang. Ndek naon lamun ditanya, hanya ingin mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hayang zikir tanu mantek ieu teh geus aya di bawah bendera la ilaha illallah. Urang teh enggeus maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman syahadat hartina saksi. Abdi uninga, abdi nekadkeun, abdi nyaksian teu aya pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Abdi uninga, abdi nekadkeun yen Kangjeng Nabi Muhammad eta adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Eta ngaranna bersaksi. Datang ke mana coba ke orang dicek kesaksian orang. Lamun orang nyaritakeun sia nyaho ke Ki Zaid nyaho, tapi ketika nyaho teu kagambar di jero hatena saksi palsu nu kos kitu. Ketika orang nyaritakeun isya pangeran sia saha Allah di mana ayana nyaho teuing aju sia teu cak saha eta pangeran Allah ma aing ngomong pangeran teh Allah. Tah ieu jelema nu kos kieu pinarakaeun atawa aya sia pangeran sia saha Allah cak saha sia cak kiai Habib ge ngomong cenah pangeran Allah. Tah lamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya na pangeranana patung meureun. Ieu ge picilakaeun. Syahadatna can kagambar sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musyahad fi nafsil musyahid. Tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang. Nu nyaksian. Ketika urang maca asyhadu alla ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20, sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20, nu jaizna hiji kudu kagambar. Sedengkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD, di SMP, di SMA eueuh daek modar eueuh. Mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ke SMA dikerebekeun ka neraka, dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat. Lamun camat teh ngaji. Tapi camat orang mah make kopiah anaknya mancrit bagus. Berarti ngaji sebab orang Sundanya nah. Tuh, da si hade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat teu kasalahan. Nitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran. Besingka ditanya, "Hei Haji Uci, ulan siap tukang naon di dunia?" Magahan ngaji pernah henteu disampaikan bahwa sekolah SMP SMA bakal ka neraka? Pernah. Saha sakrina? Habib Salim. Aing mah babari baik aing diteangan ka di akhirat. Beb, sini. Pernah kan saya cerita? Iya pernah. Iya udah, selamat aing jeung Habib Salim ka sorga. Habib Rozak, milu. Masya Allah. Iyalah syahadat. Lamun urang can kabayang eta ngaji.
teu kudu ka Cilongok kajina, di Jakarta loba habaib, loba ustad, loba kiai. Tangerang di mana ta ajian. Tad sini, kenapa? Saya belum mengenal Allah nih. Oh iya sini. Allah itu sifatnya berapa? Lupa saya juga. Oh Ustaz belum ta. Kok Ustaz bisa lupa gitu? Proposalnya belum turun nih. Ustaz proposal mah pohoan ka sifat 20 bego tau Ustaz. Masya Allah datang kaparohan gitu. Daya syahadat kudu kagambar. Maka Kangjeng Nabi dakwah terus nyampaikan syahadat kalimatun thayyibah terus ke anak cucuna sampaikan ke zaman 461 yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani lahir dari keturunan Kangjeng Nabi nya. Tadi geus dibacakeun manakibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan nya nama geus teu daek nyusuh puasa. Jadi anggeran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir teu daek nyusuh isuk-isuk berarti tanggal 1 Ramadan. Ti oroknya nama puasa, ti orok kuari di urang kumisna sok bada kieu teu puasa. Sabalikna Syekh Abdul Qadir. Insyaallah. Terus Syekh Abdul Qadir gancang cerita nabe umur 12 tahun nyana mamawa sapi ngangon sapi milu cak sapi ma khuliqta li hadza ya Abdul Qadir maneh dijieun teh lain jangan ngangon sapi ka aing sia mah sapi ngomong kata Syekh Abdul Qadir umur 12 tahun urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng bengkok keneh komo awewe mah irha lempeng na meureun tah iya Syekh Abdul Qadir 12 tahun sapi geus ngomong masyaallah karim tidinya bebeja ka mana mak kunaon sapi ngomong ka abdi cenah abdi mah lain jang ngangon sapi masyaallah cak mana aja deuk kumaha atuh kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Baghdad teu bisa katahan diberelah oleh-oleh 40 dinar diteundeun di dieu di kaput berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya muhun tengah perjalanan rabeg ngaranna aya begal datang cokotan ku begal kasih tanya budak mau naon sia mawa duit cenah sabar duit 40 dinar potongan sia mau duit kos kitu moal teu percayaan aya deui begal nu hiji deui budak mau naon sia mawa duit sabar duit 40 dinar loh kos kitu mau duit unggal ditanya bebeja kabeh ngomong aya budak cenah eta ditanyana narengteng bae heueuh puguh aing nanya heueuh puguh bebeja ka kepalana dibawalah ku kepalana saha sia ngaran Abdul Qadir mau naon sia duit sabar duit 40 dinar dina naon ditendeuna tah cekna coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib caknya ada juga uang buat saya can kataekan komo Habib Rozak mah Bib ada apa di pesa Ji Samsu cekna musuh Amin Rais ya Masya Allah. Nah, eta begal lain kunaon aneh. Budak segede kitu kona langtang. Ieu henteu ngabohong ditanya, Aisyah ieu bisa bebeja kieu. Aing mah can nyorang bebeja. Setiap nu dibegal ku aing can nyorang terang-terangan. Kok sia terang-terang amat? Ieu meunang pituah ti emak. Kumaha cak emak sia? Cak emak kula isuk-isuk nonton TV cenah sia nya. Sore nonton TV-nya. Mentak aing blon sarua jeung maing. Tah eta mah urang Cikupan kos gitu. Aju kuari ngarembet ka Cilongok. Malah gedean di Cilongok tipina. Boga emat teh tah deuleu emas Syekh Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja. Masya Allah indah. Cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran meureunana. Aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge ieu geus teu nurut. Sia di kamana ieu ceng? Rek ka Baghdad rek naon? Rek masantren. Eta kadi ceng dia naon kula rek milu bae. Milu ka mana cekeuna? Garong si milu. Milu cekeuna kula milu masantren. Atuh teu naon. Sok heula maca syahadat lah di syahadatan di dinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di beat ku Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadirna umur 12 tahun geus ngabeat. Eta naon begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir maka nyana titah terus ke pesantren Kiai Hamad
dabas titah ti heula lantaran nya nama titah tapa ku ku Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam eta nu 100 teh ya begal jadi wali kabeh aing mah babari teh jadi walinya ya camat nuturkeun aing teh jadi wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teh jadi santri kok mau gubernur mah ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya pingin jadi santrinya Ki Uci ai presiden hayang jadi santri ai RT henteu bingung aing mah luhuran mananya presiden jeung RT-nya coba mun presiden ka sorga ai RT ka neraka aja kumaha coba ayo ya Allah hanas RT teh digaji hanas ka neraka rugi 14 tah kos tapi RT Cilongok mah ka sorga kabeh lantaran nyana ngabangun masjid ya hasil RT ya mentak luar biasa teh gara paraes ya teh ka sorga kajen gua kumaha ge cak RT ulah atuh geus atuh nu kolot bae ti heula atuh nya kabeneran nu pangkolotna abi bro insyaallah iyalah syahadah nu matak syahadah dina ilmu thariqah kabagi dua aya syahadah muayyanah sekedar mengetahui sifat yang wajib terhadap Gusti Allah, sifat yang mustahil terhadap Allah, sifat yang jaiz terhadap Allah. Ketika kita membaca syahadat tidak tergambar Allahnya tapi nuka gambar syariatna, salatna, puasana, zakatna, hajina. Sakitu ge lumayan tah ngambe ujianana. Ka babau sorga. Ai ka sorgana macan pugu ngambe-ngambe atuh. Taku sakitu ge geus alhamdulillah kan muayyanah. Tidinya terus Syekh Abdul Qadir dididik ku Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam, ceng cicing di dieu nya. Lamun kula encan ka dieu aceng ulah ka mamana, mohon mangga wiridna naon abdi? Wiridna la ilaha illallah. Sakitu we. Sesuai jeung aturanana ti Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam dipraktekkeun. Setahun sekali datang ke Indit, setahun sekali datang ke Indit, 3 tahun dididik ku Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam. Cek Kanjeng Nabi Khidir geus cukup maneh geura ka kota ka negeri Baghdad. Jadi asup ka Baghdad geus jadi waliun min auliyail lah. Ya Allah ya Rabbi langsung guruna Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam. Mentak kamari ge aya nu nyekelan tasbih bede jasa. Kukula ditanya, Aisyah orang mana? Orang pondok cek yang nanti guru sia saha ieu nas bebe? Hidir mana? Tukang lauk. Budak padu hidir bae. Ya Allah ya Rabbi Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam teruslah sakumaha dunina manakib ieu keistimewaan jeung kakaromahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani di antarana nyana geus teu dahar 40 poe 40 beuting. Terus cicing di hareupeun masjid merasakeun lapar jeung dahaga anu luar biasa. Jol bae aya jelema ngadeukeutan ditanya anjeun sangaran Abdul Qadir. Kula keur neangan anjeun. Ai kitu anjeun ti mana? Ti kampung maneh ieu teh katitipan ku emak titah mere duit ieu. Nya kitu nya. Kumaha kaayaan di ditu? Alhamdulillahirabbil alamin. Tah ieu mah dititipkeun we ka anjeun ieu di emak embung cekna bawa deui ka ditu ka emak kula mah teu perlu duit geus dahaga jeung lapar dibere duit dititipan ku emak bikeun deui bae ka emak percis kos urang Cilongok mun dibere duit ku emak teh mah ulah sakieu atuh sawah bae jual mah jauh amat jeung Syekh Abdul Qadir dibere ku emak teh sakitu laparna embung endahan titah ngajual sawah. Cak mana pan enggeus sawah nu itu dijual ku sia atuh kabeh bae mah aju urang ka dituna ka mana atuh kumaha Allah bae eta ngomong kumaha Allah amis amat sawah dijual tapi eta lain urang Cilongok asli eta teh pindahan ti Cisoka gitulah bersyariat syahadatna naik waris syahadatna syahadat hakikat syahadat anu bener-bener katingali zat Allah. Lamun nyaritakeun katingali zat Allah teh teu kaharti ku urang mah. Lantaran zat Allah mah moal bisa katingali ku mata ieu. Tapi ku mata batin mah katingali. Lantaran mata batin mah cekas.
Mata batin mah caang, mata ieu mah keterbatasan hanya sakieu urang dedeulean. Tapi ketika urang boga bebene di Bandung, sanajan keur ngaji kuari kadedeulekeun bae biwirna jeung hunungna di dieu. Eta lah mata batin urang geus deuleuan jam bae aing SMS-an ieu jeung urang Bandung. Eta mata batin kadeuleu Bandung, eta keur carita totololan. Kuari rodail piceun bersih sesuai jeung aturan-aturan dina thariqah. Lantaran syariat adalah tathhirul badan, thariqat adalah tathhirul qalbi, hakikat adalah buah daripada tathhirul qalbi. Ketika jelema ieu geus bersih batinna pasti moal hayang rerejengan jeung jelema. Wauh jeung presiden teu hayang. Naon hartina presiden sih jadi isuk ge bakal modar. Jeung menteri dan naonan babarengan jeung menteri jeung gubernur teu hayang dibere cenah atuh ku bupati jang naon duit sugan atuh ku camat komo ku camat mere ge tilok kabatur ka kula mah osok ja coba di nu beunghar atuh ja bakal paeh nu beunghar ka mana atuh kanu maha baqo kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Singkatna bae moal kaharti jelema nu geus deukeut ka Allah mah lantaran nya mah cicing bae di jero kamar. Mantak hiji waktu sarua bahasa Siti Robiatul Adawiyah jeung Syekh Abdul Qadir. Siti Robiatul Adawiyah di jero kamar bae teu kaluar-luar, Syekh Abdul Qadir ge kitu di jero kamar bae. Cak babaturan-babaturanana Abdul Qadir kulan keur di jandela keur kieu Syekh Abdul Qadir teh aya. Ye, dunia rame teh nya mah kitu anjeun. Ayah HP geus make 3G HP nah Habib apa tuh bawanya geus zaman satelit ku ieu Abdul Qadir di deuleu tuh di Karangbolong tuh tingali tuh sesa tsunami tingali di Jakarta tingali di berbagai tempat rekreasi teu kudu jauh-jauh lah ka Jati bae ge aya nelayan di dinya. Besi hayang nu dempok nu denok di dinya aya. Habib aya ngadoa zawini denokan jadi denokan. Atuh teh kudu jauh-jauh kan nelayan bae Bib. Tah eta teh dibibita ku babaturan hai Abdul Qadir ayo keluar. Yuk urang ulin rekreasi. Modal aya di aing. Hayang dahar di mana restoran mana? Hayang minum di restoran mana? Hayang happy di nightclub mana? Hayang di hotel mana? Hayu. Ieu teh ciptaan Allah, hayu urang nikmati. Cek Syekh Abdul Qadir sia teu nyaho, maningan sia hiu ka aing. Hayu sia milu jeung aing. Di jero kamar teh aya hiji kaindahan nu sia teu nyaho. Di mana manya di kamar aya kaindahan? Lamun sia indah teh makhlukna, aing mah di jero kamar jeung kholikna. Aisyah ngajakan ke pantai, ngajakan ke hotel, ngajakan ke nightclub dan lain sebagainya. Hanya kamu place tama kos kitu mah. Lalagaan aing mah jeung nu nyieun eta jeung Allah. Ayana di jero kamar aing ketika aing zikir la ilaha illallah. Terasa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung Gusti Allah. Nu nyieun gunung nyieun langit. Anu nyieun dunia babarengan jeung aing siangan sakadar bareng jeung pantai atau mungkin jeung wanita molek dan cantik aing mah jeung nu nyieun pantai nu nyieun gunung nu nyieun langit jeung bumi dunia jadi sorga di aing mun teu percaya yuk ka kamar aing diajak eta teh budak coba mana coba keindahan di kamar diasupkeun ka kamar manyan kos ge indah teu kaharti nu mantak di pondok pasantren jelema bararetah sup ka pasantren tadina kuru ngan 25 kilo menang 3 bulan jadi sekintal setengah kunaon sia hiji delintu indah cenah di pondok mah kan bisa jadi indah kitu masak biasa bae dipasak ieu bolon beureun teu nyahoeun keindahan pondok pasantren nikmat luar biasa eta si kiaina kok betah amat sih sakadar ti imah ka majelis ka masjid ti imah ka majelis ka masjid kadang-kadang lah embung ieu jeung santri ge hayang di jero imah bae kok indah amat pasti aya sesuatu anu batur teu nyahoeun di jero kamar teh ternyata aya pamajikanan seuri ya memeh hakikat pamajikan heula atuh nah ieu lah ternyata di jero kamar teh aya satu keindahan nu batur teu nyaho
Anakna ge teu nyaho, pamajikanna ge teu nyaho. Babaturanna hanya jeung tasbih doang. Ieu teh merupakan suatu alat. Cek Imam Syarih Sikti mah kula mah maot teh ieu tasbih teh hayang dileungeun kula. Lantaran ieu lah nu ngawusulkeun ka kula. Diganti ku ari ku Habib Rozak mah ulah make tasbih cenah. Make naon atuh? Tah nu sok di Tanjung Priuk teh cetrek. Paranti naon eta? Eta mah paranti ngitungan karung Haji Pendi. Itu lain tasbih tah wakos kitu. Aya maunatan gitu. Ulah diganti, Bib, hati-hati. Habib jangan suka pakai yang putih itu yang kotrek. Enggak ada itu di kitabnya. Nanti saya jelaskan tasbih ini ada sanadnya, enggak sembarangan. Mentok Habib lo mau ngajualan koka Kalimantan. Barang ditilik-tilik eta mah tangkalangbo. Nah iyalah syahadat luar biasa. Ketika geus datang bah nikmatna. Neuleuh batur jelema lulumpangan isuk-isuk nu ka kantor, nu ka pasar, anu berbagai cara ka mana. Seri bae lantaran keindahan ternyata aya di jero kamar. Hanya ingin menyampaikan wahai umat, hati-hatilah. Anu tahapanana baru syariat, yuk urang laksanakeun syariat. Ketika geus sedang ibadah teh harus bertorikoh, carilah guru untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Ketika geus menemukan satu keindahan ladzat, maka simpanlah baik-baik. Sebab nyaritakeun ku kumaha ge sulit ieu mah rasa. Malam yaduk lam yadri. Orang yang tidak merasakan tidak akan tahu. Yang tahu hanya orang yang merasakan saja. Maka aya hiji metode lain hiji bae, lain Qadiriyah bae, lain Naqsabandiyah, itu mah dipadukeun Qadiriyah wan Naqsabandiyah, aya Ghazaliyah, aya Utsmaniyah, kemudian aya Husainiyah, aya Satoriyah dan lain sebagainya. Ulah Qadiriyah wan Naqsabandiyah nu sok kukula dicaritakeun ye zikir hiji zikirna Satoriyah 11 bae. Syekh Maulana Hasanuddin dibawa ku Syekh Syarif Hidayatullah ka Mekah, diasupkeun ka kantong jasna, ditawajuhan di Baitullah dengan zikir 11 kali atau 9 kali ulah napas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 9 kali ulah napas sesuai jeung aturanana. Beres cik Syekh Syarif Hidayatullah, hai Hasan, balik ka ditu ka Banten. Naik naon hiber sia make kumaha tuh pan geus dibere zikir 9 hiber dilaksanakeun ku Syekh Maulana Hasanuddin 9 kali dengan merem matana tawajuh ka Gusti Allah 9 kali teng hiber ka Banten ti Mekah hiber matak geus ieu mah balik teu kudu marawa mobil kabehan perem zikir kabeh coba haju dedengkean kieu cak babaturan udah edan anyar ber. Ilah zikir. Masya Allah. Maka ketika geus garopea batin, urang kuarima zohir nu dibersihan teh. Ketika orang bertorikoh batin, sesuai jeung aturan-aturanna latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafas, latifatul qalam. Satu-satunya latifah ada ketentuan-ketentuan sampai di mana orang tersebut bersuluk ngabersihan batin, maka diatur zikir teh aya zikir hasanah cukup bae maca sholawat nu ti Kangjeng Nabi manta salat istighfar 3 kali la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali Allahumma ajirni minan nar anta salam terus kitu tasbih 33 atau 11 eta zikir hasanah maca sholawat biasa. Kedua zikir darojah ayat 2 zikir darojah kitu tabarruk aya zikir darojah suluk. Zikir darojah suluk mah sulit pimurideunana. Itulah orang-orang tertentu anu suluk mah ti leuletik keneh geus bisa boga kaanehan-kaanehan. Maaf lain terlalu mengagungkan Gus Dur, sejak kecil Gus Dur itu sudah kharib.
geus eueuh nyana biasana diuk di dieu ku urangnya jeung urang Gus Dur bareng jeung urang ku ari aya Habib Salim Habib Rozak setengah Gus Dur Habib Rozak dan Kiai Abdul Hamid Pasuruan baheula di urang Kiai Nawawi Tanara tileleuti keneh geus boga kaanehan ketika umur 7 tahun nyana mimpi begitu mimpi di dalam mimpina haus begitu haus nginum seluruh cai nu aya tetep dahaga ka sumur dikenyot diinum tetep dahaga kemudian nyana lompat ka laut laut diserotet beak cai laut masih keneh dahaga dalam mimpi hudang gegeraan lompat ka bapana bah kula keur peuting ngimpi naon ngimpi di jero ngimpi teh dahaga luar biasa lompat ke sumur cai sumur beak tetap dahaga ka empang cai empang diinum tetap dahaga seluruh cai diinum lompat kula ka laut di lautnya beak tetap dahaga becak Umar caki Umar ceng ulah bebeja ka sasahanya ceng aceng bakalna ieu menjadi jelema anu hese ngomongkeunana lantaran cai adalah merupakan rahmat ilmu jeung fadl Allah ternyata luar biasa. Di Indonesia iya kitab Syekh Nawawi hampir di seluruh pesantren baik pesantren salaf maupun pesantren modern adalah ngaji ke kitab-kitab Syekh Nawawi kitu keneh Syekh Asnawi etalah orang-orang anu tertentu pilihan Allah nah aya deui zikir darajah tabarruk puguh silsilahna bertabarruk nuturkeun zikir sesuai jeung aturanana tawadu ka Gusti Allah ieu mah lumayan asal geus masantrenna 15 tahun 20 tahun mun teu kaburu nyana teh kitu haju nyeunan proposal mun teu kaburu haju pidato mun teu kaburu jeung cilaba pidato moal dibere tarekat moal kajian kuku bang sebab kana duit bae pikiranana asal diondang ngariung bae dibuleudan ngariung di bulan nu ieu mah ulah cak nyana teh merena leutik nu ieu mah ieu tah teu mah tukang pidato mah kajeun teuing kuku bahage bohong torekatna kecuali nu geus bisa eueuh masalah sebab naon diusahakeun meninggalkeun dunia ulah resep kana dunia boga mah urusan Allah tapi ulah resep nu mantak disebut usul datang ai datang mah berarti aya berangkat ai berangkat mah urang ti dieu ka Bandung ninggalkeun Tangerang menuju Bandung wusul ilallah meninggalkan dunia menuju Allah subhanahu wa ta'ala baheula sekitar tahun 350-an aya hiji waliun min auliyaillah ngaranna Abdullah Ad-Dagistani tenar saat eta kapanggih jeung rajana ngaranna Raja Yahya maka pakaian kerajaan di luhur kuda kabeneran aya penasehat raja tuan raja kulan iyalah nusok disebut-sebut di mana-mana Kiai Abdullah Ad-Dagistani waliun min auliyaillah oh kula erek sasalaman heula mangga sasalaman biasa bae masalah sasalaman ngenalkeun kula raja alhamdulillah cek Kiai Abdullah teh aya naon tuan raja sugan besi aya nu rek ditanyakeun lamun eueuh nu ditanyakeun kula mah rek berangkat deui moal kebel-kebel ngomong jeung raja mah oh aya nu ditanyakeun cenah naon kula make pakaian bagus kieu ye cek nya teh kira-kira lamun dipake salat sah apa henteu cek Kiai Abdullah Zazaria teu kudu ditanyakeun atuh geus kitu mah pan atuh maneh nu make kok nanyakeun berarti maneh bodoh ka diri maneh baju maneh nu make maneh tapi nanyakeun sah jeung henteu ka kula tolol taraja sial cak raja nolol-nolol ka aing wali mah kos kitu wali mah kos gitu atuh maneh nu make baju kerajaan maneh anu menikmati senyawa henteu jeung awak kok nanya sah jeung henteu na ka kula henteu ieu mah pandangan kiai bae sah apa henteu cak kula mah maneh mah percis anjing raja kaget hah percis anjing ieu mah tuan raja mah emang kunaon kitu anjing teh ya mughlazoh daharna ge barang daharna bangke ketika kiih eta anjing teh ya ieu sukuna nu tukang diangkat actionna luar biasa anjing ketika ditanya anjing sia eta kiih eta suku kunaon diangkat oh cek nya teh lamun teu diangkat awer-aweran kan najis percis tuan raja teh ti seluruh awak datang ka bagian pakaianana ieu adalah najis kabeh sebab duit rakyat kabeh najis teh mun kukula dicekel baju raja diperet ieu teh bakal jadi getih kukula
Iya, percis kos anjing. Ayo nanyakeun sah tah henteu, tah mah anjing nu kos gitu mah. Cek tuan raja, ieu kakarak manggih aing mah kiai modal kos kieu. Geus aing mah cenah nuturkeun bae, nuturkeun ka imahna. Teu meunang. Cek Ki Abdullah ulah nuturkeun kula, nu najis ngahijina jeung nu najis deui. Anu suci ngahiji jeung nu suci deui. Nu matak datang ka kuari nu najis Pak, babarengan jeung nu najis deui bae. Coba ge amati ku urang sok geura. Jelema lamun rada bener saeutik ngaku ka kiai, lamun teu bener ngakuna ka ditu ka jawara. Kitu bae salilana, najis lantaran di jero hatena. Tah barang datang ka imah Ki Abdullah, dek naon maneh raja? Kula mah hayang diaku murid. Lamun hayang diaku murid tungguan 3 poe. Lamun di dinya 3 poe teu balik jadi murid. 3 poe nyana teu dibere dahar, teu dibere nginum. Cak raja bo aing di imah mah hayang nginumna naon ge aya. Ieu mah di imah kiai pelit jasa tak kiai. Kitulah kiai mah ngadidik raja teh. Geus 3 poe kakarak ieu heuyeuh raja beneran berarti. Buka baju. Dibuka baju. Kabeh buka. Atuh kula sataranjang. Oh masalah sataranjang. Jadi gantian dibere baju nutuan raja nu kiai bejore. Cak raja awak aing teu senyawa ieu. Jeung baju nang di kiai. Piceun najis teh duit rakyat. Piceun dipakaian samping ti raja, baju ti raja beres. Tawajuhan ku Kiai Abdullah cicing di masjid walah robah itikaf selama 40 poe 40 peuting. Didinya lah dibawakeun ku tuan raja ku santri na ku kiai tek dengan cepat 3 bulan 100 hari berarti beda perasaan. Oh cek tuan raja oreganan ngeuneunan jadi kieu hirupna dibandingkeun jeung jadi pamarentah riweuh jadi pamarentah mah orenganan di demo ku jelema teu eureun-eureun kiai mah jauh nu ngademo aya lain kieu proposal mah eueuh deuk saha nu ngademo atuh ka kiai deuk ngademo naon atuh. Nah ieulah kenikmatan ternyata di dinya ge geus kabayang ku urang hirupna kiai mah kumaha kiai bae Habib ge hirupna kumaha Habib bae. Nyana mah neuk HS bae ge sabodo teuing ngaroko bae kadang-kadang teu salat oh masalah geus kumaha nyana bae. Merdeka hirup. Nah iyalah neangan kemerdekaan hati-hati teangan ilmuna untuk menuju merdeka hartina merdeka meninggalkan dunia menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kadar sentilan-sentilan tisim kuring jelema-jelema nu deukeut ka Allah mah memang kos kitu leh. Tipe-tipe dah beda-beda nu di pemerintahan seperti wali-wali sanga, kemudian nu di pemerintahan seperti raja-raja termasuk Raja Harun Ar-Rasyid. Mudah-mudahan bae di pemerintahan urang kuari ge ti mimiti presiden datang ka RT sugan bae anu diangkat jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala ulah kikian bae ieu nagara teh ieu. Tapi mun diamati ku kula boro-boro pemerintah kiai ge udah diangkat jadi wali. Atau komo pamarentah mantap sepi tina wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Urang hanya tabaruk kumpul mudah-mudahan dengan kumpulna urang di dieu kabehan ieu diaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di akhirat dibere syafaat ku Kangjeng Nabi urang kemudian diaku murid ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul haji diaku urang teh murid-murid guru-guru urang nu jadi ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Gambaran syahadat adalah syahadat tina muayanah datang ka mukasyafah. Ketika syahadat geus jadi mukasyafah maka leupas tina segala rupa dakwah ka mana bae ge sesuai jeung slogan wali sanga. Wali sanga eta bersloganana berdakwah ka mana bae oge dengan memakai kalimusodo senjatane kalimusodo. Senjata wali sanga adalah dua kalimah syahadat. Seakan-akan kamana ge dibaba ku syahadat. Hayang hiber, hayang lumpat, hayang kamana hanya sekedar syahadat. Digdoyo tampo aji-aji. Iyalah slogan-slogan wali-wali sanga. Loba-loba kene hartina dek dikukubahakeun ge sabodo teuing, dicaci dimaki, diciduhan. Dianiaya awak datang ke akhlakna batinna kabeh diomong-omong eueuh masalah tempo aji-aji itu penting mah dakwah menuju ilahi dakwah menuju Allah dirina didatangkeun heula ka Allah lantaran dek ngajak ka Allah supaya wauh heula jeung Allah ulah waka ngajak ka Allah atuh lamun dirina encan wauh jeung Allah ulah waka wani ngembangkeun la ilaha illallah lamun encan menemukan sesuatu di dalam batinna
ulah waka ngembangkeun thariqah lamun encan menemukan lazat di jerona, ulah waka ngembangkeun padahal la ilaha illallah eta kudu dikembangkeun, tapi dikembangkeun secara khusus mah teu meunang bakal sasar lamun jelema can wusul ka Allah alias mursyid. Geus anu geus beat cukup jang dirina bae geh dicek heula bener atawa henteu na. Lamun urang encan pakelah zikir nu biasa bae la ilaha illallah, ngariung baca la ilaha illallah, mun cau ambonna gede maca la ilaha illallah loba, mun cau ambonna leutik maca la ilaha illallah na saeutik tuh nyawan pan. Eta bae urang la ilaha illallah minimal setelah salat baca talqinu zikri 3 kali la ilaha illallah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sajelema nu tungtung ucapan la ilaha illallah asup ka surga. Mudah-mudahan urang kabehan jaga di akhirat dikasorgakeun ku Gusti Allah bareng ma'as syuhada wa sholihin ma'waliyin min auliyaillah. Amin ya rabbal alamin. Etalah ala kadar tisim kuring mulai tisilah jeung seklumit masalah thariqah. Kemudian setelah simkuring bakal aya Habib Salim putra daripada Habib Umar almarhum Sohibul Maulid nu tenar anjeunna di Madinah baheula lila. Nah iyalah sosokna nu bakal mere petuah. Mudah-mudahan dengan hadirna para habaib urang mendapatkan kesejukan, mendapatkan ketentraman dan ketenangan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelema teh percaya di Mesir banyak wali sugih cenah Abdul Qadir. Terpercaya tapi ku harus amat sora kawalianana dah cek genet ya aing dekat ditu aing nyaho coba beungeut da kos kumaha jeung ibadahna kos kumaha titip-titip ku sudah gerieuh segala perusahaan di Mesir deka Baghdad berangkat datang ka ditu poe Kemis neuleuh heula nyana barang neuleuh mana imahna tot poe Jumat milu nyana salat Jumat begitu milu salat Jumat di hareup harup ti isuk oh beres nungguan Abdul Qadir mana encan nyana nyebut Abdul Qadir keneh ya kolotannya anak mana si Abdul Qadir jadi begitu teh datang si Abdul Qadir di sisi nyana kabeneran nyasa nyana ngageter-geter oh ieu meureun ieu cenah make jubah hijau make udeng-udeng luar biasa terus salat tahiyatul masjid beres azan langsung naik mimbar. Pas Abdul Qadir naik mimbarnya na mules beteung hayang ngisi atuh jawara mah atuh meujeun hayang ngisi ngejang memeh dahar memeh asup ka majlis ngawuduk heula pan atuh hayang ngisi ge beujeun takos kitu muter beteung asa deuk kaluar bae di dinya kotoran. Ya Allah geus kesang bareotan jana nahanan anu luar biasa. Geus hese batu ku basa ngising. Presiden naik Mercy dikawal hayang ngising tetep eureun. Eureun Mas. Kunaon ngising cek jana. Sagede presiden ge hayang ngising eureun bae tetep bae eureun bae. Sudager ke sahabe eureun bae. Ieu geus kesangan luar biasa. Ieu kakarak azan naik mimbar azan eta luar biasa dekat tahan geus kitu ge asakal geus hese jasa eueuh deui jalan jak jana Gusti lamun memang bener ieu Abdul Qadir kutubul aulia wali coba abdi mah pang cagerkeun ieu jadi beuteung mun ieu cager abdi percaya bahwa eta wali sakitu bae abdi mah langsung nyana nundutan reup hees barang hees teh waduh keur aya dina wahangan cai neuneuneun aya WC waduh sakena ngisi geunaheun amat ieu di dieu waktu ngising tenang teh tenang ngising segala rupa atuh baju heula digantungkeun sorban dinya digantungkeun kunci digantungkeun di dinya terus nyana ngising naon dina impian teh geus ngising beres mandi geus ngala wudu make baju deui set beres ngala wudu salat Jumat teh hudang deui baseuh awak diri ge kakarak si Abdul Qadir teh deuk maca khutbah nyana bingung aing ka mana tadi aing ka mana ieu baseuh keneh tas mandi ngala wudu mending mun teu baseuh mah baseuh nyana geus bingung bener wali
bener cek nyana wali kajina hukum percaya aing nyana wali ya aing ngerti hayang geurang-geurang bae salat Jumat ieu tadi aing ngising di mana ieu aing ngising di mana ieu aing banyak cek nyana mun di negara-negara mana mun di mana-mana aduh beres salat Jumat langsung nyana nungguan di imah Mas Abdul Qadir waduh sopan jasa tet beres hadabi hada ditanya ti mana ti terus beres mimitina tah didongengkeun mah mimitina kula teu percaya terus datang ka kitu kejadian oh atuh masalah teh Abdul Qadir teh kula mangan memeh balik teh dek nanyakeun kula ngising di mana lah teu kudu nyaho teh Abdul Qadir teh manggeus bae geura balik bae dek balik lain teu kudu nyaho kunci tinggal namun kunci teh tinggalin mah kula kitu masalah kunci imah jeung toko tinggalin iya nu jadi masalah geus gila teh kunci gimana teh oh kunci tinggalin cek Abdul Qadir mohon age saya ka tukangan imah kadinya tuh tah ka tukangan imah coba aya ka tukangan imah aya jalan tuh bener percis kos kitu bae kos tidak impian teh ja ieu cenah di WC ieu kunci masya Allah cokot goyana gitu beja kata Abdul Qadir kemudian dek pamit aya kuncina aya geus didoakeun cek di jelo hate ngeletek bae masya Allah aneh anu luar biasa sedengkeun ti masjid ka WC teh jauh cek teh tapi eta sakedeung jasa waktuna sedengkeun dia impian sakitu kebelna masya Allah geus kikituan banyak wali tambah geus wali jasa cakan wali tambah geus kutubul aing percaya jasa cakan percaya geus barang deuk keluar ceknya namun mandi heula ngeunaheun cenah di dinya aing dekat dinya mandi heula beres mandi moal bebeja deui ka Tuan Abdul Qadir balik keluar kadinya deui eueuh wes cekna di mana eta WC tadi cai nu sakitu ngeunah mah heram hejo teh di mana teangan ponyana babalik bekan bae aing balik deui tah ulah cagana heran nyana ngan hari teh teu balik deui mending balik ke Mesir bae ke iraha-iraha deui cekna aing deuk ka dieu deui ieu mah heulanan atuh pokona wali bae geus tah mah atuh jana nu pidato di Mesir Masya Abdul Qadir wali cekna nyana nu ngawali-walikeun atuh ditangkap di Mesir teh emang kumaha kitu kawalian ngising aing di jero masjid teu kanyawan di mamana gitulah iyalah nuku urang diantarana salah satu karomah Tuan Abdul Qadir karomahna berbagai mankobah ke urang caritakeun hiji-hiji ala kadar iyalah nuku urang bakal dihaolan tokoh seorang manusia nu diangkat derajatna jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala mun nyebut ngarannyana teu boga wudu baheula mah pae anta karomah eta mah menta ka gusi-gusi ulah karomah nu eta mah sebab engke di Cikupa teu baroga wudu parae nyana nyahoeun ka di Josoka di Cikupa ya Citra bakal bae beres saking ieu mah cabut tah nu eta mah mantak aman bae nganu ieu mah disetengahkeun nu mun nyebut ngarannyana bari khusu bakal dihasilkeun maksud mantak urang eueuh bae anu teu nyambung ka Tuan Abdul Qadir sadunya di Mesir di Irak di Iran di Baghdad di Turki di Mekah di Madinah Syekh Abdul Qadir mah dia bawa bae mun hadiah ila ruhi Tuan Abdul Qadir Al-Jailani mantak pelet manjur make eta pelet eta manjur luar biasa tahun hayang manjur teh kos kitu ya ngan lamun aya nu boga wiridan thariqah barican ijazah ulah anu sok maca ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat encan diijazahkeun ulah bae cak ulah sangkilang bagus eta mah perlu ijazah loba jasa nu oleng jelema ngawirid meunang neuleuh doang atau ngadenge teu diijazahkeun akibatna oleng ulah tah kudu diijazahkeun heula sebab kula ge baheula pernah dicaram ulah waka dibaca
make mun geus ijazah katarak menang teu meunang tebal larangan beratnya iraha bae di mana bae ka anu boga wiridan eta sangkilang bagus kadengen ngajengeunaheun can diijazahkeun ulah dibaca atawa mun ngadenge anak urang dulur urang ngadenge wiridan eta tanya heula ijazahna di mana lantaran eta mah pedang seukeut mun teu ijazah bahaya sing ade maning maca sholawat bae maning maca sholawat bae kakula anu laporan ti Jakarta ti Tangerang oge anu akibatna walah wah weuleuh edan begitu diselidik orang ngawirid eta teu diijazahkeun deui hese jasa kacager itunya ulah tak eta wiridan eta mah maningan milu bae per tahun sakali nyambungkeun diri urang ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala kecuali anu geus diijazahan mangga gitulah Tuan Syekh Abdul Qadir anu geus masyhur luar biasa karomah Tuan Syekh Abdul Qadir seorang wali orang kutub anu karomahna pohara jasa wali-wali nu lain ge pohara karomahna tetapi teu semuncul jeung teu semasyhur Tuan Syekh Abdul Qadir sebab Tuan Syekh kapanggih waktu keur Kangjeng Nabi Mi'raj rohna nyamperkeun ditaros ku Kangjeng Nabi sahaya cik malaikat Jibril ieu adalah salah sahiji incu anjeun nu bakal muncul engke di tahun 500-400an langsung diuk dongkok Kangjeng Rasul nincak kana pundakna naiklah Kangjeng Rasul kana buruk bari nyarios cek Kangjeng Rasul qadami hadhihi ala raqabatika dampal suku kaula nu ieu aya di luhureun pundak anjeun. Entak begitu lahir Tuan Syekh Abdul Qadir mah dina tak-takna aya urut dampal. Tandana eta teh urut dampal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari urang mah barang lahir orok aya tandaan hideung. Urang ieu tadina liwat ka kuburan haju pinsan ditoel jurig. Aya tanda. Jadi mah tandana urut dampal Kangjeng. Masyaallah. Mantap begitu kan begitu Tuan Syekh Abdul Qadir diangkat jadi wali Tuan Syekh Abdul Qadir nyarita qadami hadhihi ala raqabati kulli waliin wa waliyatin lillah dampal suku kaula ieu aya di luhureun pundak seluruh wali Allah baik nu lalaki maupun wali seluruh wali aya di bawah tapak suku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, lain lalaga. Seluruh wali di bawah dampal sukuna. Dukuku bahagia moal aya nu bisa ngaleuwihan ka. Kalah karomahna nu geus pohara jasa di berbagai kitab karomah Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafrijul Khatir aya awewe datang ka dokter bebejah hayang boga anak diperiksa ku dokter
lalakina awewena cek dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ka dokter nu lain, periksa deui, tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari orang dokter lain naon lain atuh. Tapi jangan mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut. Ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Bisa babaraha tukang urut datang lah cenah iku hayang jasa boga anak kabita jasa di dunia itu bisa seserian jeung anak maot mun anak soleh bisa ngadoakeun beu indah amat ieu boga turunan tah ang datang ka Tuan Syekh Abdul Qadir sakinna ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah. Nu teu diijabah. Sebab nya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nu suak kabeh. Teu mementingkeun diri. Boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajeun nya nama teu dahar. Kos urang persis. Perancis dasar. Ya Allah. Etalah mementingkan batur. Orang malain. Atuh memeka batur urang heula aja kieu nya batur nyaplek urang henteu. Ye, itu naon kos nu bener teh urang mah kos kitu. Ngomong gitu teh kos nu bener. Henteu. Datang ke Tuhan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun. Perisak dokter geus 7 dokter menyatakan mandul, moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak. Abdi mapangdoakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak. Tungguan. Tuhan saya langsung sholat asup ke alam gaib. Dina sholat dah langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz. Barang di deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul. Mandul itu bogaan. Nyana salat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu. Eta doa pohara jasa. Abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa. Tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabb. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul. Salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat besi teu kadeuleu ku maneh. Lauhil Mahfuz tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir. Geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul. Kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan. Kira-kira tengah doa
Masya Allah kagedep kali. Begitu kegenap kali guys Abdul Qadir ulang ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoa ieu. Guys, bejakeun gadawa we. Dibere anak gitu. Tuh deuleu di Lauhul Mahfuz barang di deuleu 7 anak. Sebab sia bisi ngadoa deui cenah. 7 kali ngadoa, 7 kali dibere anak. Ngan bejakeun sing hade kitu nya kudu menghormati wali Allah. Sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti. Ya kan? Berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah, dipuntel-puntel leutik segede korek api. Tenden dia diliongtin, tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipicen nya. Muhun tuan. Alhamdulillah sakilah setelah diberenya ho sabara nama anak mah. Dan dah balik ke imah. Langsung balik ke imah nyana biasa sesonoan jeung salakina telila langsung nyirah. Telila langsung karasa rene 9 bulan borosot nyalahi. Bungana luar biasa. Dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tunggu segera urusnya kasep nya halimpu bagus ta orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui deui jalan. Terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuan Syekh langsungkeun deui orokna lalaki nya kasep luar biasa wah urus cek Tuan Syekh urus minang 40 poe reuneuh deui terus beta mah rene datang ka 7 bunga tetep jana ge bunga alhamdulillah cek dina bu paharajas ngan nyana bari kieu be aya mah berarti lain doa Tuhan saya aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran Tuhan saya tetep encan terlihat. Sebab ieu mah anu kajadian cek nyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu dibere. Geus bae eta liongtin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah plus. Lain doa Tuhan saya. Langsung ada keneleng nyana ieu pinsan. Begitu pizan ngadengi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh. 7 maot. Langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu. Wah beda cek salaki berarti ayeuna nya aya di mana mah ieu leng-lengan ieu. Leng-leng emang tas di mana? Sakieu tas di akhirat ambu jawa amat teh lalakon. Tas di akhirat sagala. Ges diberi nginum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager asana mun dibejaan pisan beneran monar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup ngajajar kabeh 7 cek salakila coba bae tingali tama mayit saha barang di dulu sirah getihan kabeh beulah uluna
dia ieu mah anak jaknya anak. Kok ieu tidak bisa ngadadak maot sekaligus. Haju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon. Salakina langsung mama waliong ti neng. Ih jimat ti tuan sete ieu ulah ditoler-toler coba ge, coba pake heula pake. Pan urang boga anak teh sababna ieu, coba-coba pake, dipake deui kunya. Coba bejadi ka ditu ka tuan saya bejadi. Bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat ya babejanya terus dibawa ka tuan saya. Bebejanya bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah dua padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa tuan Syekh tak kungsi noler-noler ka ieu leleong tin dipikeun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo tuan Syekh pamenta ku pohara sia mah tuan Syekh langsung salat deui salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun ka wali aing teu percaya ka wali aing jelema eta ku aing diperanganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jageun mejakeun ka tuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari netes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakaret dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailah di pohar aja saya ya Allah pernah kula ge anu maksa maksudna lain boga anak hayang maksa hayang nyandung babari teh mah situ mah teu kudu maksa tuh si asal boga duit mah nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing dijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuan Sete Tuan si ieu karomana pohara amat lamun daek kaula karomah ieu mun daek geus moal kawadahan ngan kula embung embungeun cenah boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamulyaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ mah almarhum kak mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah blon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu dibawa iya tuh supaya kelihatannya tuh bagus aja cek
jadinya nyarupaan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi. Jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tak bisa asal dul zuhur berangkat sholat, dul asar berangkat sholat, dul maghrib berangkat sholat, isya berangkat sholat. Eta karomah lain letik-letik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boga karomah boga eta mah tah wah ka mah tetangga urang mah pan bo dibarahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus ngan dibarahan bae. Ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah tah. Ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta tah ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka surga. Ulah hese-hese Masya Allah ya urang diuk di majlis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka surga. Mantap ulah cok cicing di handapeun kipas hareudang aduh eta di surga teh loba jasa Masya Allah karomah teu karasa tah karomah teh kos kitu. Nah iya orang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Lain di dia bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur di mana dia tuh di Malaysia kemudian tuh di Burma anu araya tarikah di dunia bagus pugu di Irak kemudian tuh aing mah di Pakistan di India dunia tanggal 9 teh pohara jasa. Lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia. Entek turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya tiga teu bisa. Sebab jana menghadiri Mas di tempat-tempat kitu anu jana geus diundang. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syekh Abdul Qadir kemudian boga anak parawan gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal deuk dizinahan nyana teh memeh deuk dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula artina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nya diintip ku eta lalaki rahasia kaleuweung rahasia kaleuweung pas dina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah tanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kene ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam aduh. Maksudnya geus lempeng jasa gitu. Tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Allah Tuan teh boga wali Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna
dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalametan Gusti kabeneran Tuan Syekh teh keur ngala wudu artina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu oh aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal kojana dialungkeun teng alah batan bom atom jeger wae kena tarang ngaguling langsung hiji deui dialungkeun kena dada ngegoleh teu kacaritakeun ku kumahna salamet bae awewe di dinya begitu salamet langsung make baju deui langsung make kutang dipake deui jero salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin beres bakiak dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta mah cinta ngan pernah manehanana datang nah ieu datang ti pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa lempang langsung lempang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas ke pengajian begitu ke pengajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh dia teh cenah bakiak nu kula kadieu patu jamaah ribuan karita kaget keke ieu datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu nah ieu tanda bukti ieu bakiakna Masya Allah ieu lah Tuan Syekh mantak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus tama bom nyinghai nyuai teu bisa ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir aman mah kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh makamna utuh pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat Qadariyah asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya aman tenang di jero mah eta bom wah dicecer terus mentak dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot kepala tentara Amerika akhirnya lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam kitu ahli mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislam-ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nonton we goblok sia ye ulah aram sia mah jadi ka mana ini anak kalau ka ditu juga aya di ditu di mana di ditu di orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak koreknya dengan birit biduan teh hese dakwah ieu lah Tuan Syekh Abdul Qadir Masya Allah karomahna nu pohara jasa eta teh jelema kitu anu pernah nincak majelis kaula atau liwat majelis kaula eta engke ku kula bakal disalametkeun jaga di akhirat ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Abdul Qadir sajelema anu pernah liwat bae ka majelis liwat doang geus ku kula ditulungan di akhirat liwat doang ayo kan poe minggu urang deukeun majelis Tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres sia kudu aing liwat doang di titah ge asal ka aku murid bae geus beres ya Allah ya Rabb ieu karomahna pohara jasa ya Allah jelema maot begitu maot kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka bapana ngojai di neraka udang tias anakna langsung cerik datang ke Tuan Syekh aya naon abah maot atuh abah maot sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon kaimpi ku abdi kaimpi kumaha keur ngojai di neraka Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat
kitu riungan majelis henteu pernah nya nama. Pernah ngadaengkeun ngaji kula henteu pernah nya nama. Pernah wau henteu nya nama. Nyahoon teu kangaran ieu ngaran nyaho henteu nya nama teu nyahoon. Gawe naon bae tuh Bapak sia. Orangnya saya tuh. Ampura bapak kula madu geus teh nyaho naon atuh pates ka neraka ge jantuan saya. Tapi tetep banyak. Neuleuh di narakana ku nyeri jasanya digodog ancul-anculan taduh nu panas abdi batuasa sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak oh pernah liwat ngudag ontak langsung tunggu ada langsung nyen salat gitu salat asup kana alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangyalametkeun Mang Anu tah nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti cak Gusti pantama lain murid iranya na jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengikeun teu pernah wau henteu irah jadi muridna nggak majelis teu pernah eta Gusti Janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametin nanti ekos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus saya di sisi neraka ger kieu alhamdulillah bejakeun ka Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing lamun lain kunyana ieu aing rebek cenah ka. Tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae. Boh atuh komo urang mah poe Minggu liwat atuh geus. Murid be pokona mah. Nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta. Tapi geus diangkat. Ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah Subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya. Ge atuh jor bae sia aing. Karasa sia geus modar sia. Kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari mah. Dia geus jelas dina Al-Qur'an, ala inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kitabna geus jelas jasa. Eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah. Sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah, percaya ka aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Oh, karomah nangis pohar jasa Tuhan saya. Jelema boga anak hiji-hijina nya kasep, nya pikarespeun. Manehanana ilu ngalalau ka laut pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut inting-intingan informasilah ka mana bahwa anakna ti keleboh peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut cerik datang ka Tuan Syekh minta disalametkeun anak abdi atuh geus baot papan kumaha nya geus takdir abdi kitu da takdir mah takdir bae tak ya kos kituan teh sarua kos di urang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuhan saya nu barodo pinter mah masa atuh kikituanan bodoh anak hiji-hijina keur mejeuna dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha sia yang hirup deui geus banget menta bayi mencoba ka Allah maksa pametak ayo geus geura balik bae tuh ka ditu geus aya di mah ayo geura balik nya ka ieu mah bang di deuleu jecan aya nya nungguan balik deui ka Tuhan saya Tuhan can aya jagenna di mana can aya can beureum Tuhan saya ayo geus geura ka ditu balik aya geus datang ka imah eueuh keneh mah datang deui tuan besok halalaga abdi atuh ayeuna kaya aya ieu eueuh atuh iki mah pan bo abdi lah itu bisa teu bisa atuh itu
bisa sih kaya itu bisa tuh nges tuh bisa karena cenah geus geura balik ulah segala laga ye hati lu ieu mah moal teh gua teh geura ka ditu geura balik lah di jalan tuh percaya aing mah sanajan geus aya di ngalalaga tuan saya maksudnya teh barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah saya hirup gue lagi teka arti gue lagi jadi hirup deh gue dia Masya Allah ditangkap ku mana luar biasa asa ngimpinya bebeja ke Tuhan saya kuba ayah gak saya emang segera balik ke itu lain gitu eta Tuhan ku bisa ayah deh abdi mah hayangnya geus ulah hayangnya sia mah waduh moal ka harti geus eta mah kawasan Allah geus aya bae geus itu tinggal Tuhan saya ngajungkel ka Gusti Allah hartina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kari naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ka kos itu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu hese teu percaya sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan teh kadeuleu sarua bae kurang kumaha istimewana leuwih istimewa hese nyaritakeunana tuh jatuh bulan teh kapan datang ka kanjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui nya hiji deui sujud ka kanjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tamah de kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah jadi bukakeun pintu mata hatena mah tuh hese bae geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sungutna pan ieu karomah ieu soek tak karomah tah praksi bebeneran deh kos kituna ini bisa jokene enti tak kuki uci cenah ai gatempuhan aduh hese itu percaya ya sudah pikiran batut urang bae percayakeun ka Allah percayakeun ka Kangjeng Rasulullah percayakeun ka wali-wali Allah jangka salamatan urang bener